jabatur paru heueuh. Ya hak ada mipikeun nyegah supaya ulah ilu ka kubur. Ulah ilu ka kuburan. Pernah muakan salaki. Eta mah babari, jae salakina kitu mah. Kak, abdi mah nya ge atuh ngorakeun aya ajal mah ci urang pan teu barang nyaho. Laju kunaon dia sasanarieun kiamat. Kami manung kabawa kuburan kami pernah muakan ku maneh. Wayananya minta hampura. Kumaha cik salakina? Teu bisa. Moal aing mah moal ngahampura asal dia apa yang dihampura dia ge daek dipejusan deui ku. Jadi pokona mah dibales. Ka dia kumaha pejusan aing kereta. Keur ngedang becana kakak ku abi liwat. Orang abi bari mejus. Itu dah yang mejusan kakak. Hadiah ngedang ku ari. Ngedang. Kadang urang yang dihalalkeun. Geus kitu ditongengan we ku salaki. Dut. Halal bebas. Bisi salakina kitu tah. Ari salaki nu bager mah moal. Kira dia mejusan naik karetaun. Heuh sarboah aing mah ulah-ulah takarak pejus dia. Karena dia cenah ngabusiat hareupeun. Ngising kolot hareupeun aing. Atuh aing mah geus jembar lautan hampura ka dia. Nges bebas eta mah geus eueuh masalah. Ngeunah anu kitu mah. Ngeunah anu kitu mah ngeun ieu nibak dinu hayang mejusan deui. Wayana urang teh kudu narima. Naon sababna urang salah nya. Mantap awas. Lolobana mah urang sabenerna mah lain dosa jeung budak luar ieu mah. Dengekeun ibu-ibu. Ieu urang lain loba kasalahan jeung tatangga. Lolobana mah kasalahan jeung batur jeung batur saimah urang mah. Kunaon sababna eta batur saimah pan dianggapna ku urang mah aing lain jelema istimewa. Eta salaki dianggapna kumaha gitu. Ngomongna ge aing salaki ieu. Laju masalahna salaki ieu kumaha? Ja anu kudu dihargaan mah kurang nu eta pan mah. Bener teh mah? Anu kurang kudu dihormat mah salaki nya batur ge kudu dihormat. Ngeun lamun ka batur hormat komo-komo ka salaki urang. Lamun emak ka batur bae ka kula misalna ieu punten. Nu ngarora keneh ieu cium tangan atuh komo ka salaki. Neuknaon ku maneh ka kiai cium tangan ai ka salaki. Telok sasalaman acan. Coba kalau anak nanya, iya balik ti pengajian lolobana nu sok cium tangan mun aya salakina atawa nu henteu? Engke lamun aya salaki balik datang di sawah, laju sok cium tangan telok. Telok. Ma datang salaki urang wae mah urang nu datang salaki aya assalamualaikum cium tanganna eta mangrupikeun pamingpin ridho salaki urang Allah ge ridho kitu mah. Jadi ridona Allah tergantung karena ridona salaki urang datang cium tangan guys, cium tangan kurang marem cium pipi enak bae ka salaki mah bahkan ngaleungitkeun dosa. Ieu mah kademe salaki ku maneh lain RT. Salaki ku maneh lain ustad, lain kiai. Sakali penghargaan poporieuheun ku batur teu dihargaan atuh ku maneh ya. Mantap aya tah dulur kula anu di kandang sapi si Mun teh. Eta si Mun mah salakina beneran. Eta nu kees eta salakina eta bantalna disadiakeun. Gugulingna disadiakeun, salimutna disadiakeun. Kadalo pedulurna nu sejen disengseurekeun. Lanjut cikulah pugu dari anu parolong. Cikulah dari anu teu mikir. Nyengseurekeun anu mikir. Jelema edan nyengseurekeun jelema dager eta nu kitu. Nu kudu ge ieu masalah kitu nya ngagoler di mah. Sabodo bae.
Ya, kuduna mah kitu eta ngajenan ngahargaan nu jadi salah. Nu jadi salah neuk sarenya ka heueuh. Ka dieu kami ngalapendaan. Eta ngaranna awewe solehah lapendaan urang terus. Salakina mah pieu. Lapendaan. Ja karunya hook salaki urang bisi dikenyot geus di lapendaan mah jaya kurang kakau ka kamar bantalna diendahkeun nya. Hei, bantalna perenahkeun, gugulingna perenah. Lanjut cik urang mangga bobo gitu. Nges ngedeng salaki urang rungkup ku salimut eta awewe soleha sok eta nu kitu hah dikuai aing kalau tahu jadi kudu nama kitu mah untung urang mah salakina eta bageun pamajikan urang mah balala geus sebenarnya mah ngan tetep bae kudu nya kada ilmu salakina bageur teu diajenan ge telok marah mantap kulapan jarang ngobrolkeun ka ibu-ibu kula nyorong aya negor ku salaki ibu-ibu ya ge cenah eta ibu-ibu pagahan cenah supaya dek nyieunkeun kopi salaki supaya dek nyieunkeun kopi salaki gitu. Cikula ngomongna kieu lamun kakak tadi dijieunkeun ku pamajikan naon teu ridho atuh henteu si ridho bae jadi kieu bae ka kula ge telok ni tah eta ku pamajikan ai eta mah masalah nu kitu naon sababna lamun kakak teu ridho nyebabkeun pamajikan urang dosa geus lah nyieun sorangan bae ai hidang pamajikan urang bari jeung hidang atuh kamayangan keur teu hidang atuh nyieun sorang ya pamajikan urang ge kitu ka urang ka bageur sarua bae sabenerna mah loba eta kawajiban salaki anu kudu dilaksanakeun ku salaki ka pamajikan teu dilaksanakeun loba contoh mah salaki mah pernah teu magahan agama ka mah aya mah keur pada urangna bae pernah teu salaki urang magahan Fatihah jogan cik salaki urang ka dia hareupeun aing emok ajeuneunan kumaneh turutan aing naon maca Fatihah yang benar cik salaki yuk urang tungtun ku salaki urang bismillahirrahmanirrahim turutan kumaha bismillahirrahmanirrahim ulah kitu cik salakina ulah ni rohim dia mah ni rohim lain kitu kumaha kak tendetkeun dedetkeun tasdidkeun dedetkeun kumaha tunan dia teh nyaho dedet dedetkeun oh doang kakak tipe tinggal sok kada dedetnya heeh eta doang gitu dedetkeun kumaha contohan bismillahir tah dedet eta rahman nir dia mah pan lain gitu tadi dia mah ni rohim tengah dedet eta mah ngangkang ulah gitu bismillahirrahmanirrahim kieu nya bismillahirrahmanirrahim turutan ku ummah misalna nya salaki mamagahan bismillahirrahmanirrahim cik salakina bagus muridku cenah gitu endah berarti nyorang eta salaki urang jangan kieu abi mah ai kumaha pidal teuing lagi orang berarti muridna bagi punung gitunya masa Allah begitu mah ari eta mah beki punung ulah ka salaki buru mending ka batur nya kukula mah telok punungnya
Mantak anak urang ge kadang-kadang ku bapa nama jeung geuna tereh punung. Ari eta mah kudu guru ngajina ajeun digetakan ge henteu eta. Aya nu kitu ya eta jelema nya. Jadi kudu nama eta ai ku guru mah ulah sok punung nya. Atuh eta salaki urang guru urang magahan urang nya. Ieu mah laju bae pan punung ku pede pagahan Fatihah digetak ku salaki ti penting ge salaki hayang teu dibere. Kunaon dia sik salakina? Kalah jubras jabris teh hayang aing. Tadi ge aing belajar Fatihah digetakan ulah. Lain di urusanana. Jadi ieu loba kawajiban lalaki anu teu dilakukeun ku manehna kanu jadi pamajik. Mak sapoe sapeting eta lamun salakina mampu mere beas ka pamajikan murni ieu jang pamajikan khusus teh kasih tika encep eta 2 letter sampai sapeting khusus jang teh kasih ulah di timrung ku anak ulah dibaturan ku salaki khusus nu urang eta mah 2 letter neuk beak neuk henteu jatah pamajikan ti salaki anu sugih anu mampu. Oh, mesti ku beak ka 2 letter atuh dikejona sagelas bae. Anu 7 gelas deui berarti kurang jual. Enak geus jatah urang. Dikumpulkeun ku urang. Sapoe sapoting misal urang nyengcelengan 7 gelas kalikeun eta sabulan. Beulikeun kurang misalna kana kahayang urang eta mah duit urang ieu teu duit ti salaki. Sabab eta mah tina jatah napakah salaki ka urang doang urang boga anak di pasantren. Eta anak lamun di pasantrenna cerdas mah kieu mah dijatah ku kolotna sabulan 1 juta. Engke tiap bulan boga sesa 300.000. Datang deui kiriman eta nu 300.000 dicengcelengan geun balik boga baju anyar opang. Pareng mah tidinya. Urang ge lamun cenah neuk nurut aturan agama ieu salaki neuk ngalaksanakeun aturan kewajiban manehna emak lamun salakina sugih jang jatah urang doang 2 letter neuk beak neuk henteu ari gembul beak meureun bae ari teh gembul mah moal eta khusus jang pamajikan salaki mah lain deui jeung anak molahna lain deui kumaha lamun sugih henteu miskin henteu salakina saleter satengah neuk beak neuk henteu mangga eta mah bagian urang nu jadi pamajikan nu miskin salakina miskin teu bogana naon eta saleter sapoe sapeting saleter neuk beak neuk henteu ku pamajikan neuk dicengcelengankeun sapolo nu penting eta jatah ti salaki geus beres gitu. Muntamah nak nurut aturan agama. Ngeun urang mapan kaprana kieu mah pamajikan teu pati ngalaksanakeun aturan agama bener teu mah hayang kaluar mah koyongkong bae telok bebeja ulah-ulah neuk ka pangajian komo eta mah cenah boga perasaan neuk ngaji teu kudu bebeja aing mun kana kabagusan dieu hareng sarua bae kilang-kilang kaluar neuk mudag ka Aceh geh teu bebeja. Padahal mah setiap neuk kaluar kudu permisi ka cik salaki silahkan berarti keluh cik salaki no kamu jangan keluar kumaha eta urang kudu ngalawan teu bisa kudu cicing di jero cik salaki ulah mah ketep kudu dikunci eta kuncina hate urang lamun cik salakina ulah keluar atuh geus cicing bae kajeun blung-blung ge janela jeung lawang cicing bae awewe solehah ieu mah berhubung lain awewe solehah ya kabehan awewe sarakah boro-boro keur awewe salakina keur aya ge salaki keur ngopi dilalar bae ka mana dia neuk nangtunya tanya kumaha kami bae nerima baik ya beneran kami mah lagi atau bapak sih kapan di bawah ngobrol badungnya nanti aing terdekat ngomong ke kumaha eta ngomong urang ada rapor salaki padahalnya salaki mananya neuk ka mana kumane neuk rantunya tanya bae kumaha kabehannya urusan kami hepan eta salaki kumane
lain salaki batur. Mantak naon ku maneh ngomong. Pugu kami neuk mayar kreditan ka Aceh. Boga duitna. Cik salakina pan meureun. Aya kitu duitna. Atuh moal keluar kami oge keur minta ka kumaha gue megablegahan tuh kumaha. Aya. Geus sira ka ditu. Cek diijinan berarti. Diijinan. Kumaha cik salakina ulah di jero bae. Ka dieu duit aing nu mayar. Dikeun ka salaki. Jasa laki nu kudu keluar. Ya, mayar nu pamajikan kula. Ka mana gitu pamajikan kakak? Aya, neuk dia nanyakeun. Ya, kudu nama gitu. Pamajikan urang mah teu nurut kana aturan agama. Jeung deui lamun salaki keur hayang pan urang mah teu ieu teh nya. Jadi kumaha urang bae? Ari salaki keur hayang urang hayang atuh dae. Ai salaki hayang urang keur sangheuk mah atuh awas. Diawas. Cicing kami mayang guys. Padahal mah dengekeun kula ya. Eta salaki kumaha? Coba lamun salaki kumaneh boga kahayang ku kumaneh tadi bareng ngarayap panusia je. Salah saha? Salah pamajikan. Naon sababna kawajiban kumaneh pan kumaneh geus kakurung ku akad nikah. Geus di mas kawin, mas sabaraha mas kawinna baheula? Hah? Suka? Pira aku mas kawin bae. Baheula mah nya ada rapot. Eta mas kawin. Perak gitu bae. Kula keur zaman mas santren di Sukaraja mah eta loba nyaksian nu kawin. Kula mah ngadenge kieu be, mas kawin cenah 100.000, geus gagareuteul kula. Aing dia gampang amat dari ama budak. Eta mas kawin 100.000. Da kula mah eta ka santri kanu aya di dieu. Dak dari alamun kawin, wayahna kajian santri ge eta mas kawin wayahna urang kurang ti 5 gram. Kahiji nyebutna urang teu isin nya gitu gede. Sedang teu isin. Kaduana ngahargaan berarti ka awewe. Katiluna atuh lenjang batu ieu. Geus rumah tangga mah rejengan deui bae. Ya rejengan deui bae. Mak, eta urang geus di mas kawinan eta bae. Geus kakurung ku akad nih nikah, maka emat teh milik salah. Urang eta milik salaki artina lamun salaki keur hayang atuh kepar bae. Ya urang eta milik salaki. Allah terus. Nah, artinya kieu mah berarti urang mah ya salaki teu make aturan agama. Pamajikan teu make aturan agama. Berarti salaki ge tetep boga dosa ka pamajikan. Pamajikan ge kudu rumasa boga dosa ka salaki. Nah, kumaha jalan keluarna? Dina jangka sapoe sapeuting ya. Wayahna memeh reup magrib cium tangan ka salaki mentah hampura. Hiji tah. Dosa urang ti isuk sampai peuting sampai burit. Engke isuk-isuk mantah salat subuh cium tangan deh siling pentakeun hampura. Dosa ti magrib sampai subuh. Sabab yakin selama eta waktu urang jeung salaki jeung pamajikan ngalaksanakeun kasalahan. Pan eta urang nolak hayang salaki ti peuting salah. Isuk-isuk mentah hampura. Urang ti beurang teu pati matenikeun salaki kasalahan mentah hampura. Engke ge salaki nu mikir mah kitu. Cek pamajikanna hampura kakanya abdi ti isuk sampai neuk magrib pasti ieu loba kasalahan lain mun-munan deui. Ti uluhur sausap rambut, ti anak sausap dampal. Bisi cenah kakak moal ngahampura ka abdi kecuali abdi kudu disebat heula yeuh pangebukna. Aya pandina kitab mah awewe calon panggesi surga ku gara-gara sok ngasong-ngasong pangebuk ka salaki. Aya urang mah lain ngasong-ngasong pangebuk ka salaki, ngebukan salaki urang. Bisi cenah abdi teu lunas dosa abdi kakak teu marem lamun teu nyebat heula ieu panyebatna ieu. Hoek dibikeun ka salakina.
Moal ya lalaki ge anu mikir mah gemak-gemak we. Moal eta mah itung-itung naoki dan urang mun bener-bener urang teh menta hampura. Itu kuduna mah dikeun kurang eta panyebat ya. Kira-kira emak mun kukula di dia di bekalan panyebat. Yang dibikin kasalaki. Engke sore tetehnya main tampur kasalaki tidur usap rambut dan atau usap dampal bisi cenah kakak moal ngampura kecuali ku disebat heula ieu ti kakak panyebat. Diterima mah diterima meureun dibawa ka imah. Mendatang ka imah he ka dieu kumaneh. Ci kakak ge tak kumaneh kudu disebatah. Engke salah kiki ngomong kieu mah. Oh, neng. Pelebah dinya nama atau komo-komo kami. Kumaneh mangaranna ge awewe ieu. Kumaha salaki. Neuk hade, neuk teu hade kumaha salah. Kami nu kudu tanggung jawab. Kami rumasa teu bisa nanggung jawab lahir batin meureun kumaneh neuleuh padagang tahu bulat liwat tinggal Allah. Hayang ngan berhubung ku salaki teu dibere duit jasa lagi teu boga duit hampura nya kami. Meureun kumaneh neuleuh ka Aceng batur mah nyokot anu. Kumaneh mah neuleukeun be hayang jasa laki teu ngiji dan jasa laki rumasa bisa teu bisa mayarna hampura nya kami. Meureun kumaneh keur di pangajian heula batur make kongkorong landu. Kabita kami teu bisa memelikeun hampura. Meureun kumaneh keur liwat mangibas mangrunan. Batur mah mending ngacah ngadahar basa. Olo leho ing seurekan kumaneh mah nging seureuk ceurik. Ya ku hayang teu kabel. Lain salah kumaneh, pan salah kami nu teu mere duit hampura kami. Jadi hampura mah kami ku kumaneh musruk pe kami makan neraka. Siling hampurakeun enak tara mun rumah tangga kitu nya. Enak kitu henteu mah. Enak nya. Oh nya. Engke ku ibu-ibu laksanakeun deui namanya. Engke bapak-bapana kukulan neuk di bejaan deui. Nah, engke emak asal maghrib doang sireum papanggih. Pan sireum ge sok pasurandog bae. Engke mantap salat subuh pasurandog deui sasalam. Ma insyaallah eta urang selama rumah tangga sampaikeun ka maot moal boga dosa jeung pasangan urang. Salaki moal boga dosa ka pamajikan moal boga dosa ka sabab naon? Sore menta hampura, isuk menta hampura. Jadi unggal waktu urang teh siling hampura. Nah, lamun caroge urang tos maot, ja urang aro geus maot mah kumaha menta hampurana. Nah, eta kieu lotnya. Jadi loba jalan hiji urang bohong-bohong ke rumah tangga jeung salaki pasti aya setik-setik mah ditinggal salaki jeung urang selama rumah tangga ulah dia aku kurang bah menang salaki. Coba lamun aya mah teh urang tas ngajual naon, tas ngajual anu sisihkeun sahmet mah komo bari jeung gede mah. Mun geus cukup teh atulah urang mah jelema butuh ieu ulah henteu teuing bae teh inget ka salaki. Nya. Oh, aing tas ngalio misalna ieu taneuh lagi menang beuli keur jeung salaki hirup kene barang perhitungan dibeli ku batur 3 juta 10.000. Ye 200.000 bikin ka masjid nyedekahan salaki engke salaki urang di ditu curing Masya Allah pamajikan aing ku bager-bager teh kajeun cenah dia boga dosa keur aing hirup di hampura dia kumaha ja aing sakieu keur butuhna dikiriman mak nu paeh mah butuhna lain kira ketika datang kiriman tini hirup Masya Allah alabatan menang BLT bungaheun jauh nu ingeteun batur mah bungaheun mah. Oh, ngajual naon deui? Ngajual kayu. Misalnya menang salaki melak baheula
Saya kayuna dijual menang 7 juta. Aing menang salaki aing. Kumaha cara supaya manfaat karasa kebel ku salaki? Meuli samping ka pasar. Meuli baju koko ka pasar. Meuli peci ka pasar. Ka manakeun geus kitu? Ka bawa ka kuburan lain. Nu pae mah teu hayangeun make samping make koko jeung peci. Bawa ka mana? Bawa ka nu kiai. Bawa kanu santri ke rumah santren. Ceng, aceng mas santrennya mohon. Tah ieu emak nyedekahan abah. Pakai ku aceng hajinya ieu samping. Pakai salatnya, pakai ibadah, pecina. Selama eta pakaian dipake kudu disedekahan, ngocor ganjaran anak kanu di jero. Ngocor ganjaran. Tak ulah hok-hok. Ngeun ulah cik ulah ge nyedekahan rokok. Ku sakumaha kabeuki salaki. Salaki urang kabeukina gudang garam merah. Pugu Kiai Sampurna Mil kalah disedekahan gudang garam merah saslon. Ya salaki gudang garam merah ulah. Jeung deui mun rokok malah ulah pake sedekah. Duitna bae. Gunan sababna duit mah serba guna nek dibelikeun tangges jadi eta mah kana rokok kudu disedekahan padahal nek dibelikeun kana naon. Ya, eta lamun caroge urang tos mah hiji lobakeun sedekah. Kadua nalika urang keur waktu senggang atuh doakeun ngaji asih. Kulhu. Laju dulur-dulurna mah ieu nya. Ya boga dulur ieu keluargana. Eta ku urang deketan silaturahmi deketan. Eta ngadeukeutan kaluarga nu maot cenah ge mah sarua jeung ngabungahkeun ka nu maot. Ulah sampekeun ieu salaki urang maot ka inungna atau kami toha urang teresep. Ka dulur-dulurna urang hewa eta sarua jeung ngahewa anu maot. Ulah gagap. Bayangkeun nalika keur hirup mana moal ngeunaheun. Lamun kalakuan kitu, geus maot ge kitu keneh. Bah, jadi bageuran. Namun geus maot teh ieu nya. Lamun geus maot nya salaki ge kitu pamajikan geus maot kitu deui. Kitu deui. Meulikeun baju muslim, bikeun kanu sok ibadah, maklimu kena bikeun kanu sok ibadah kitu. Ya lamun rumah tangga urang kitu, mak pelem eta. Siling hampurakeun jeung salah, ieu mah siling hampurakeun jeung salaki satahun sakali. Eta ge ngomongna bisi boga dos. Bisi satahun yang celengan dosa padahal mau ngomongna bisi boga dosa salahnya. Jadi gitu rumah tangga orang siling hampurakeun. Beunang urang kaluar ti imah tanpa izin salaki aya nu beunang mah. Nalika kumaha? Nalika urang boga perlu dina bidang agama nu urusan jeung ibadah ku salaki telok dipagahan. Kari-kari urang neuk ngaji ku salaki teu beunang. Beunang eta mah nyeblot. Beunang eta orang kabur. Salakina nu dosa. Kumaha lamun salakina ge sok magahan di imah. Doang tadi teh geus dia mau ulah kaluar. Naon dia nu teu nyaho? Nanyakeun ka aing. Ku aing dipagahan. Dia ulah keluar. Di imah bae dia. Nah, geus kitu pamajikanna maksa keluar. Eta mah pamajikan nu durhaka. Pamajikanna nu doraka. Kumaha kiai ja kami macana ka dieu ka ditu geus salaki kami mah jor teuingeun bae. Salaki kami mah bageus dan telok sugan carewet nyare kanan kupeda kami ka dieu ka ditu. Kami mah momotoran sapoe-sapoe ge jor teuing bae. Laju kami mah kadang-kadang kamangsur datang buat odong-odong. Jeung anak. Ja alasanna anak hayang buat odong-odong. Goreng inungna ge doang odong-odong. Teu bebeja ka salaki kami masuk jor teuingeun bae. Lamun aya lalaki ngepar pamajikan, ngepar anak parawan, kaluar ti imah, komo bari jeung teu pati nutupan aurat, geus kitu salakina ridho bae, atoh bae, jor teuing bae, masa bodoh bae, eta lalaki nu kitu moal ngambe sengit-sengit surga komo asupna. Moal ngambe acan komo asupna. Kunaon sababna? Hukumna dayus. Naon dayus? Dayus eta teu boga rasa timbulu dina bidang agama. Gitu. Anak urang kokoloyoran parawan.
komo dibawa ku lalaki jor teuing bae indung jeung bapana lamun boga anak paraon dibawa ku lalaki ridho bae jor teuing bae moal ngambeus seungit-seungit surga. Naudzubillahi min dzalik. Kunaon sababna eta kewajiban urang tanggung jawab urang gitu. Mamantak leuleun tuh kiai-kiai gede mah tanu geus mararake. Abah jarah hadik keur jalingeurkeun elot. Eta mun ka pasar balanja bawang. Dalah kan bajari balik ngaji beuti kaum. Ka tukang lauk koyongkong, meuli lauk, ka tukang bawang, ka tukang cabe. Laju Abah Haji Badri almarhum. Bari putan ke eta. Lamun ka pasar, ja ibu mah tolok kita ka pasar. Manehna bae meuli bawang sagala macem ge. Ku manehna bae. Kunaon sababna? Ulah lah pamajikan mah geus di imah bae. Tanggung jawab salaki gitu. Ari urang mapan moal kitu mah ya boro-boro ya tadi teh ya atau duitna ge urang mapan aya di urangnya disalaki dibikeun ari batur mapan di kumanehna duitna tah engke sapamajikan perlu naon dibere ababna memangna ge kudu kitu memangna ge. Nah jadi awas nu hade eta urang ulah sampikeun hirup di alam dunia teh ngalanggar aturan agama karena orang ngalanggar dekatkeun dina hate urang kata teu endahnya bisi urang beuki keneh kanu teu endah tekadkeun dina hate teu endah emak kita make tiung pan wardalnya kita make tiung wardamnya wardal make tiung keur ngaji doa engke emak nalika kaluar ti imah teu make tiung tekadkeun dina hate ieu aing doraka teu endah ieu haram kuduna mah kitu kuduna kitu. Ulah sampaikan nekadkeun endah eta nu dikeun bahaya. Eta. Jadi awas amal perbuatan bakal mengikuti orang ke alam kubur baik anu bagus maupun anu goreng. Stop amal goreng supaya lo ke alam kubur dengan cara tobat lamun hubungan jeung Allah, lamun hubungan jeung papada di samping tobat ke Allah menta halal kanu bersangkutanana. Insyaallah eta amal kagorengan moal kacandak kurang ke alam kubur. Di stop keur di alam dunia kene lobakeun silaturahmi lobakeun siling pentakeun hampura utamakeun mentah hampura ka batur saimah anu leuwih deukeut gampang kaluar geus jeung salaki kara siling hampurakeun jeung papada sabab naon urang hirup manusia teu luput tina salah teu luput tina dosa sangkan maot teu nyandak gandar kakaitan husnul khotimah asup ka surgana Allah aya dinakan salamet eta nu diharapkeun urang sadayana. Para ibu-ibu rahimakumullah wa adakumullah itulah anu dilaksanakeun budak ayeuna hajam ayeuna kirang langkungna nyuhunkeun dipunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti adieu neng kilu.